Wirsa mau mengerti. Waqala Bismillahirrahmanirrahim. Waqala muslimun hadatsan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala muslimun hadatsana Abu Bakr bin Abi Syuaibata hadatsana Hasan bin Musa hadatsana Iman bin Salamata an Sabitin al-Basani an Anas bin Malik Sabitin Bunani Alif ya. An Sabitin al-Bunani an Anas bin Malikin qala lama nazalat hadhil ayata badal lama nazalta sanes ayatna lama nazalat hadhil ayata badal tina hadhil ayat hadhil fa'il hadhil ayat ragu-ragu hadhihi fa'il ayat pada tina hadhihi janten hadhil ayat kan fa'il ayat tu hadhil ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. pura-pura Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi ila akhiril ayati jalasa sabita fa'il sabitu bi baitihi qala ana min ahlin nari wa tabasa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lisab ibni Mu'adzin ya aba umru ya aba amrin wa ma sya'nu sabitin ashtaka faqala sa'dun innahu la jari wa ma sabitin wa ma alim tu yang tereh sejajar wa ma alim tu lahu bisyakwa qala fa'atahu sa'dun fadzakara lahu qaula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala sabitun anzalat hadhil ayata hadhil ayatu walaqad alimtu anni min arfa'akum min arfaikum sautan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ana min ahlin nar wa dzakara zalika Sa'dun lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal huwa
min ahlil jannata. Jannati. Oh, min ahlil jannati. Pura-pura gitu. Min ahlil jannati. Oh siapa? Oh gitu. Tecani lirenkeun terang. Biasa. Summa rawahu Muslimun an Ahmad Sa'idin. Ahmad bin Sa'idin Ad-Darimi an Hayyana bin Hilalin an Sulaiman bin Al-Ghirati bihi qala walam yazkuru walam yazkur Sa'd bin Mu'adz wa an Qatani bin Nusairin an Ja'far bin Sulaiman an Sabitin an Anasin binahwihi wa qala laisa fihi kade sensitif teman. Dikru walaisa sanes dakaru ya walaisa zikru sa'dibani mu'azin walaisa zikru sa'dibani mu'azin hadasana Huraimin Paknya hadasana Huraimu benu Abdil A'la al-Asadi hadasana Mu'tamiro Paknya hadasana Mu'tamiru benu Sulaimana sami'tu Abi Yazkur an Sabitin an Anasin qala lama nazalat hadhil ayatu badal hadhil ayatu waqtasol hadisa walam yaskur Sa'dabna Mu'adzin wazada fakana narahu yamshi bayyana kunna domirna pakunna narahu yamshi baina azhurina rajulun min ahlil jannah. Tos cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ayat kedua surat Al-Hujurat. Nu tadi diauskeun. Terus apa aja ayat kedua? Insyaallah. Wa qala Muslimun sareng sasauran Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi salah sawios murid Imam Al-Bukhari. Anjeunna nuturkeun tapak lacak guru dina leresan ngempelkeun hadis-hadis sahih. Guru nage Imam Bukhari sapertos kitu. Naon nu janten pangjurung penggerak Imam Bukhari ngempelkeun hadis-hadis sahih. Ti guruna sani. Guru Imam Bukhari kantos sasauran mun aya jalmi nu ngempelkeun hadis sahih unggul upami aya mah nu kersa ngempelkeun hadis-hadis nu sahih unggul napal dina emutan Imam Bukhari lajeng ku anjeunna eta cariosan ditindak lanjut di follow up
Imam Muslim nuturkeun tapak lacak anjina sami-sami ngempelkeun hadis-hadis sahih hungkul. Saur Imam Muslim haddatsana wajan fa'ala haddatsa parantos nerangkeun ka abdi sadaya sanes ka abdi nyelira tapi ka abdi sadaya seueuran. Abu Bakrin, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibata, Ibnu Abi Syaibah, sok disebat Ibnu Abi Syaibah. Anjeunna menyerat Musannaf Ibni Abi Syaibah. Non bentena kitab Musannaf sareng kitab hadis nusanisna. Kitab Musannaf mah sanis hadis marfu wungkul. Hadis mauquf ge dilebetkeun malih nu maktu oge seueur. Ieu onyoina kitab Al-Musannaf. Upami milari contoh-contoh hadis mauquf cariosan sahabat, hadis maktu cariosan tabi'in seueur dina kitab-kitab Musannaf. Nu sohor Musannaf teh dua, nu sohor tiasa janten aya nu teu sohor. Urang terang teu kanu teu sohor, kanu sohor wae nu sohor wae ieu teh ka sohor ya asa nami nguping gitu. Padahal sohor. Musannaf Abdul Razzaq sareng Musannaf Ibni Abi Syaibah. Arawis dua lagi pangaosna tak tong wantu naroskeun sabada pangaosna beli ngalepek gitu. Musannaf Abdul Razzaq langkung awis tibatan Musannaf Ibni Abi Syaibah. Hartosna hadis ieu aya dina kitab Musannaf sajabiti dina Sahih Muslim. Malih dina kitab Musannaf jumlah rawina ge bakal langkung ali ulu. Sanad teh aya ali aya nazil. Ali teh luhur, nazil mahnab secara bahasa. Nah disebat luhur margi jumlah rawina langkung sakedik. Nazil mah jumlah rawina langkung seueur. Upami Imam Muslim jumlah rawina teh Abu Bakar, Al Hasan, Hamad, Sabit, Anas 5. Ibnu Abi Syaibah mah jumlah rawina bakal 4 langkung sekedik. Upami jumlah rawina langkung sekedik disebatna teh ali, sanad ali atanapi ulu. Nu rawina langkung seueur disebat nazil atanapi nuzul. Para ulama langkung resep sanad-sanad nu ali, nu rawina sakedik. Nah resep nu rawina sakedik kemungkinan dhaif na ge langkung sakedik. Nah sakedik sapertos gaduh santri sakedik sae kemungkinan nu baong sakedik moal seueur baong gitu. Nah pan sakedik langkung seueur jumlah santri kemungkinan nu baong lagi seueur. Mending seueur mending sakedik nu baong, mending teu aya sakedik lieur lah komo seueur.
Eta sekedik perkawis sanad ali, sanad nazil, aya saya di dinya. Aya ali nazil. Aya ali nazil. Macam-macam sanad bagian G. Salah sawisna aya sanad ali nu langkung sakedik jumlah rawina nu langkung seueur disebutna nazil. Haddatsana parantos nerangkeun ka abdi sadaya Al-Hasan bin Musa, Al-Hasan bin Musa. Haddatsana Hammad bin Salamata, parantos nerangkeun ka abdi sadaya Hammad bin Salamah. Aya dua rawi nu namina Hammad. Aya Hammad bin Salamah, aya Hammad bin Zaid sareng bin Salamah. Dua nana siko pariron oge teu janten masalah. Hammad bin Salamah siko, Hammad bin Zaid siko. Nu mawi ku para ulama sok disebat Hammadani. Hammadan, dua Hammad, Hammad bin Zaid sareng Hammad bin Salamah. Bilih ke penak deui sareng Hammad. An Sabitin tisabit Al-Bunani, Sabit Bunani, Al-Bunani tengah spasi Bu Nani, Bun Al-Bunani. An Anas bin Malikin, ti Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu pupus kadua ti tungtung, kadua ti akhir. Saparantos Anas bin Malik pupus sahabat Nabi kanggeun nyalira nu masih jumeneng culang cileung tos teu aya saangkatan. Anas bin Malik ranking kedua, wafat paling akhir. Saur para ulama tarikh tahun 83 Hijriyah anjeunna pupus. Yuswana sabaraha 103 tahun 83 Yuswana 103 tahun. Cobi mundur iraha babar Anas bin Malik. Kadang kalkulatornya kalkulatoran dina HP-nya. HP-na dicas tos. Alapur 10 tahun sadacan hijrah. Rasul hijrah ke Madinah. Anas bin Malik yuswana diperkirakan 10 tahun. Kelas sabaraha SD 10 tahun. Kelas 4. Kelas 4-an. Rasul pupus tahun 11 Safar, Rabiul Awal. Safar ngawitan teu damang, Rabiul Awal pupus. Kinten-kinten yuswa Anas bin Malik sabaraha tahun Rasulullah SAW pupus 10 we tami 11 kinten-kinten 20 hiji dikantunkeun pupus ku Rasul kan namanya 20 hiji tahun. Tetapi sareng Aisyah dikantunkeun pupus yuswana
Aisyah langkung anom lulus mu'alimin dikantutkeun pupus teh tos sepuh teh can anom kene eta sakedik perkawis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tilu doa nu ku Rasul sallam dikedalkeun kami Anas. Allahumma aksir malahu hiji wa aksir waladahu dua wa adkhilhul jannata tilu. Ya Allah seueurkeun hartana ieu murang kali, seueurkeun turunanana saya awal dari turunan kan piraku Rasul ngadoakeun awon gitu di urang mah pan seolah-olah digiring gitu awon piraku Rasul ngadoakeun nu awon wa adkhilhu jannata mugi ieu urang kali dilebetkeun ka surga. Upami urang janten Anas cobi bade kumaha teh ku Rasul didoakeun mugi lebet surga. Jika bebas aja, sholat oke, calon surga ya, di share di tiap grup, ngenalkan calon ahli surga. Janten sabaraha tahun kirang langkung nyarengan Rasul, nyarengan ya. 10 kira-kira 10 tahun hadoron wasafaron Rasul aya di lemur Rasul nyaba boleh nyarengan nemawi payus upami hadis-hadis nu katampi ti anjeunna jumlahna cekap seueur kalebet reng-rengan al-mukassirun. Mukassirun teh sahabat nu paling seueur ngariwayatkeun hadis. Mukassirun ti antawisna hadis ieu qala saur Anas bin Malik lamma ditasydid mimna aya lamma hiniyah aya lama nafiyah lama ieu mah nafiyah lama dina hadis ieu mah hiniyah sami sareng hina bahasa Arab ieu mah sanes hina Sunda lama wangkid bahasa nu langki ka kuping wangkid non wangkid nalika lamma nazalat hadhil ayatu wangkid lungsur ayat ieu nu unggalna a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi al-ayat. Hei jalma-jalma nu ariman aranjeun tong narikeun sora aranjeun luhureun langkung tarik maksana soanten nabi pulumeuna mung sabaraha ari sora aranjeun fauqa sautin nabi langkung tarik tibatan suatan nabi ila akhiril ayati dugi ka tungtung ayat jalasa sabitun fi baitihi sabit kayak sabit nu mana ya sanes Sabit al-Bunani murid Anas guru Hamad
Tapi sabit dina hadis nu ti payun. Emut kene Sabit bin naon? Bin Qais bin Syammas. Kamari atos Sabit bin Qais bin Syammas. Engke nami ieu kasabit-sabit dina leresan khulu. Khulu sanes ulah mastaka. Upami ti panggeut ti caroge talak. Upami ti istri khulu. Di urang mah khulu teh disebat sanes mastaka minta cerai. Padahal hulu mah hulu mah istri nu ngajengkeun gitu. Kasabit-sabit nabi ieu Sabit bin Qais bin Syammas. Jalasa Sabitun fi baitihi. Sabit bin Qais bin Syammas calik di bumina. Janten tara kamana-mana ngurung diri. Qala anjina nyarios ana min ahlin nari, simkuring ti antara calon ahli neraka. Oh iya nu janten suka ngarantaran ngurung diri nanti. Ana min ahlin nari. Wahtabasa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjeunna nahan diri tina nepangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim penak sareng Nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh li Sa'd bin Mu'adzin, ditujukeun ka Sa'ad bin Mu'adz. Aya Sa'ad bin Abi Waqqas, ada oge Sa'ad bin Mu'adz. Ya Aba Amrin, he Abu Amr, ma kunaun sya'nu Sabitin, kayaan Sabit. Sabit bin Qais bin Syammas ditaroskeun ku Nabi. Bentuk naon coba ieu ditaroskeun ku Nabi? Nabi teh ra'i amir, seorang pamimpin rahayat dugi ka ditaroskeun eta bentuk naon ti pamimpin. Cobi upami teu ditaroskeun eta bentuk naon? Ri'ayah sahiro, bentuk perhatosan ti saurang pamimpin. Hartosna Nabi teh pamimpin nu perhatosan gitu. Sabit teu aya ge ka kontrol ka uningan. Memang kitu kedahna pamimpin mah ri'ayah sahiro, perhatian. Ashtaka dihijikeun disakalikeun ashtaka hamzah istifham sareng fi'il madhi. Anaha ishtaka Sabit teh teu damang. Upami urang jantan rahayat Nabi regreg teu aya teh ditaroskeun. Nah teu damang Sabit teh. Faqala Sa'dun, lajeng Sa'ad bin Mu'adz ngawaler, innahu satamna anjeunna teh la jari, laras-laras tatangi simkuring. Simkuring teh tatangana Rasulullah.
Wa ma alimtu lahu bisyakwa, sim kuring teterang lahu bisyakwa anjeunna teu damang, sakaterang mah da sehat-sehat wae. Henteu syakwa teu damang. Kauningan Sabit bin Qais teh tukang naon? Duikat teu hadir teh ditaroskeun. Hadir wae ka mana? Pas teu hadir ditaroskeun. Hadir ka mana? Ka masjid ieu mah nya. Rajin, getol. Qala saur rawi, saur Anas, fa'atahu Sa'dun, lajeng Sa'ad nyumpingan anjeunna, nyumpingan Sabit bin Qais bin Syammas. Fazaqaro lahu, lajeng anjeunna ngadugikeun ka Sabit qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cariosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didugikeun kumaha karawasna kumaha Sabit ditaroskeun ku pamimpin kumaha tah rahayat begitu manawi teh bakal dihare manawi teh bakal dicoekeun, padahal riayah sahira, perhatian yang utuh aya di diri Rasulullah SAW. Ayatna Sabit teh henteu sami sareng teu aya, tapi ayatna teh dianggap aya ku Rasul. Faqala Sabitun, lajeng Sabit sasauran, unzilat hadhil ayatu, ayat ieu dilungsurkeun nu tadi, wa gelang ti Allah Subhanahu wa taala narikeun swanten langkung tarik tibatan swanten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ieu tos dilungsurkeun saha-saha. Walaqad alimtum, sedengkeun aranjeun pada uninga, anni saestuna kuring, min arpaikum sautan. Sautan nah di fathah, marfu majrur. Sautan upami di fathah, marfu mah di doma, majrur mah di kasrah. Mansub sautan. Janten naon? Janten naon cobi? Isi mansub teh pang seueurna 12. Maf'ul 5. Maf'ul teh 5, maf'ul bi fi ma'ah li ajli mutlaq. Hal tamyiz mustasna munada khobar kana isim inna tabi 12. Cobi kinten-kinten sautan janten naon? Anni min arfaikum, sim kuring teh di antara nu pangtarikna ti aranjeun. Pangtarikna naon? Teu acan jelas. Mubham. Kata jelasan ieu, kamubhaman ieu ical ku ayana sautan. Swanten jantre we janten sautan teh tafsirun li mubham, ngajelaskeun nu teu jelas.
disebutna naon di nahwiyah nu fungsina ngajelaskeun nu mubham, ngajelaskeun nu teu jelas. Namina naon? Panpajarot minhu isnata asyrota, curcor tirinya isnata asyrota 12, terpancar darinya 12. Jelas tak acan 12 naon? Tak acan. Ainan, mata air. Jelas. Oh 12 teh mata air, sungapan, sumber cai. Jantan naon teh ainan? Isim mansub fungsina ngajelaskeun nu mubham, ngajentrekeun nu teu jentre. Jantan naon? Tamyiz. Naon hartos tamyiz teh? Ngajelaskeun naon? Anu mubham. Mubham teh teu jelas. Sadaacan ayat tamyiz mubham teu jelas, tos ayat tamyiz dan teu jelas. Matak didefinisikan tamyiz teh isim mansub kangge ngajelaskeun nu mubham. Tamyiz jamina. Tamyiz jadi sebat oge tabyin, tafsir, mumayyiz, mufassir, mubayyin, aya genep namina. Tamyiz, tafsir, tabyin, mumayyiz, mufassir, mubayyin. Naon definisina? Nembe isim mansub kami ngajelaskeun nu mubham. Naon mubham teh? Tidak jelas, tidak belum, sami. Tiasa tidak, tiasa belum, sami. Sawaktos sami. Ani min arfaikum, saya sunah kuring di antara nu pangtarikna tibatan araja. Kan teu jelas pangtarikna naon? Sautan, soanten, jentre weh. Matak sautan disebut tamyiz, tabyin, tafsir, mumayyiz, mufassir, mubayyin. Oke, tamyiz aya dua rufi. Tamyizat, tamyiz nisbah. Tamyizat sareng tamyiz nisbah. Di dieu mah tamyizat. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, upami nyarios ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon nu diwagal ku ayat tadi persis simpuring teh nu kitu teh. Fa ana min ahlin nari, nyasim kuring ti antawis calon ahli neraka. Upami urang dicawiskeun calon ahli surga, gumira. Tapi orang nguping, orang teh calon ahli neraka, coba balik kumaha. Mending hirup, mending orang teh saurna calon ahli neraka. Cobi raoskeun orang janten anjina Sabit bin Qais bin Sanas. Bade naon nu dipidamel cobi ku urang. Saurna urang teh calon ahli neraka. Bade naon kitu gitu. Bade kumaha? Sami we. Sapertos nu dipidamel ku
sabit. Tibatan hirup kieu mah mending upami ngarampak gitu. Kita sebagai sabit pada saat itu balik kumaha. Fadzakaro dalika Sa'dun, lajeng Sa'ad ngadugikeun hal eta lin nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, lajeng Rasulullah SAW ngadawuh, bal huwa min ahlil jannati, malih sabit mah kalebet calon ahli surga. Sanes calon ahli neraka, tapi calon ahli surga. Bade syukuran saudara mingguan. Upami orang nguping yen urang teh calon ahli surga. Bade syukuran mah calon ahli surga. Tahaddus bin nikmah, naon nikmatna? Asa tazar kantos. Bade ngahadiran, bade diulang di nararaga naon ieu teh, ngaos teh tahadus bin nikmah, naon nikmatna? Calon ahli surga. Alhamdulillah Pak Ustaz, ieu calon RT ya. Syukuran. Ieu mah calon ahli surga. Cak kumaha syukuranna eta? Kusim kuring kantos disabit-sabit diantawis jalmi nuku melendang keneh di alam dunia jumeneng keneh, tapi ku Rasul tos dicalonkeun ahli surga. Salah sawiosna nyaeta jalmi ieu saha teh? Sabit bin Qais bin Syammas, jumeneng keneh tapi ku Rasul terus dicalonkan ahli surga. Ayat na minus hadis nu kitu. Aya Bilal dina hadis salat tuhur, urang mah sok nyebat salat syukur wudu. Rasulullah panaros ka Bilal, hadisni bi arja amalin, cing terangkeun Bilal amal naon nu paling diharapkeun kahadianana ku anjeun. Sabab kaula nguping suara naon senal robah suara tarumpah anjeun di surga. Tarumpahna di surga, nu nganggena di mana? Kira kau nyimpen unggul. Nitip ya. Abdi mah bade di ditu. Ya selama di dia. Isyarat. Bilal salah saya calon ahli surga. Sami. Ummu Sulaim, sami pan Ummu Sulaim. Ayat isyarat ti Rasul salah Ummu Sulaim ibuna Anas ge salah sewas istri calon ahli surga. Summa lajeng rawahu Muslimun, Imam Muslim ngariwayatkeun ieu hadis an Ahmad bin Sa'idin, ti Ahmad bin Sa'id ad-Darimi an Hayyan bin Hilalin, ti Hayyan bin Hilal an Sulaiman bin al-Mughirati, ti Sulaiman bin Mughirah bihi nutadi. Qala saur anjina walam yadkur Sa'd bin Mu'adzin, teu disebat-sebat Sa'ad bin Mu'adz dina hadis ieu. Teu aya sebatan, teu aya sabit-sabit Sa'ad bin Mu'adz.
Hadis namanya ayat. Wa an Qatan ibni Nusairin sareng katapi ti Qatan bin Nusair an Ja'far ibn Sulaiman ti Ja'far bin Sulaiman an Sabitin ti Sabit bin Al-Bunani ya mah Sabitna an Anasin ti Anas bin Nahwihi sami sareng nu tadi wa qala sareng anjeunna nyaurkeun laisa fihi dzikru Sa'd bin Mu'adz teu aya dina ieu hadis disebat-sebat Sa'ad bin Mu'adz. Hadatsana Huraim bin Abdul A'la al-Asadi tos nerangkeun ka abdi sadaya Huraim bin Abdul A'la al-Asadi. Hadatsana al-Mu'tamir bin Sulaiman para serangkeun ka abdi sadaya al-Mu'tamir bin Sulaiman. Sami'tu abi simkuring uping pun bapak. Saha pun bapak teh? Sulaiman. Pan Mu'tamir bin Sulaiman tipun bapak. Yadkuru nyebatkeun an Sabitin ti Sabit al-Bunani an Anasin ti Anas bin Malik qala sasauran lamma nazalat hadhil ayatu wa kidlum sur ayat ye waqtassal hadisa lanjeng anjeunna nyarioskeun eta hadis walam yadkur Sa'dabna Mu'adz namun tenyebat-nyebat Sa'ad bin Mu'adz wa zada sareng ayat tamiha pakunna mangka kayaan abdi sadaya para sahabat naro ningal Sabit bin Qais bin Samas yamshi baina adhurina lumampah di antara tonggong-tonggong abdi sadaya sabudureun abdi sadaya ruang lingkup abdi sadaya tetepi keanggam eta teh rajulun min ahlil jannati salah sawios calon ahli surga katinggalan ieu yang rajulun ini mari ruang gerak nage, ruang lingkup nage baina adhurina aya di sabudereun abdi sadaya sosok calon ahli surga upami yang nurutan teh ampun ingat kesehariannya kumaha salibin tengah lagi itu calon ahli surga terus kurang mah salibin tengah kita